Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah. Ieu carita Sirebing bagian ke-15 baris tuntas nya. Pada kitu ulah kira-kira hapunten nya. Jauh ti sampurna ieu carita teh ieu mah tamah ieu we tamah ngalamun. Wah anak itu Mang Dedi atunya. Dina ieu kesempatan panuhun para wargi sadayana upami resep aya maksad nyatana ngamumule budaya Sunda parantawisan carita garapan simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Demi kamajengan Mang dina medarkeun sagala rupi carita, mangharepkeun pisan ti para kaum dangu sadayana like, share, komen kadehil nya oke loncengna. Hatur nuhun pisan lonya, mudah-mudahan dina bangsa duka kadatang baris nampi judul anu matak harti ku pikir kahontal ku akalnya ngan imam ya anggap selingan ketulunya ulah pareum teh ngobor. Gitu nyalonya atuh nuhun kumarupi perhatosanana mangga urang Bandungan bagian anu pamungkas atanapi bagian anu ka-15. Sakumah nu kantos di Bandungan anu kantos di Taratas bagian ke-14 pedaran Mang Dedi kabekat wanci jina mangsana medarkeun kayaan Sirebing di alam kajinan nyatana di negara meong nyatana Siblang katut haramana jujuluk Kanjeng Raja Raja Meong ya. Oke saat Bondoroyot didinya ayah jantan kitu dengan kesimpulan terusnya. Jadi Sirebing teh numutkeun pangarang asah muasalna mah gitu. Bibit benihna teh nyatana ti siluman tanya tah terus ditepakeun ka Bisumi. Bisumi nganeg begitu boga budak. Jingaranan Sirebing di negara manusia. Padahal nu bener mah Raden saha teh anak Mang Aring. Hilap deui do Mang Dedi. Oh Raden Ragalangit cenah. Di ieu mah di negara manusia mah Sirebing di negara Suduman Ragalangit. Kumaha tuh para pamirsa lajeng ada carita teh hilap sakali ngaturkeun nuhun kana mangrupi perhatosanana. Mang Dedi mah moal maksa lonya tangtos alo oge gaduhan maksad anu sae nyatana Mang teh hoyong ulah pareum teuing kitunya ulah pareum teuing maksudna budaya Sunda dititinggalkeun ulah jati kasilih wujud ti tangkal jati nu sakitu kuatna nu sakitu teasna ulah eleh ku jukut atulonya. Mang kitu biharap kalau teh kada hilap like share komen oke di share gitu ya atau tapi subscribe. Nah, atuh nuhun lo nya mangga urang Bandungan bagian anu pamungkas dina judul carita Sirebing.
Sirbing harita sanggis amit di bapana manehna terus asup leuweung kaluar leuweung geus ampir-ampiran saminggu lilana kukurubutan di eta leuweung teh tapi kalakah beuki meuweuh wewangan pisan teu manggih beja-bejana acan sakabeh sasatuan anu aya di leuweung eta kabeh oge geus ditanya tapi seorang oge eueuh anu nyahueun eueuh anu kaparengan manggihan indung bapana Sirbing. Istirahat heula we atuh. Capek lelompangan, sapoe jebrut. Coba tere beurik deui. Ceki ewok beru anu gede teh beri jengrunyah reno ugulantungan di luhur tangkal. Nya nyata capek pisan puguh kuring teh arek milu sarewe sakedeung mah di dieu sapeuting wae mah jeung eta deui poho HP keur dicas teu dibawa deui. Aduh tah kumaha kitu mudah-mudahan we para manusia nu aya di nagara manusia pangdangankeun dina YouTube atawa dina Google pangdangankeun di mana bapak kuring ayana poho keur dicas tadi teh kuring teh jadi teu kabawa tapi bapak kuring deui nya bapak Armin jeung si emak jigana teh jajauheun boga HP paling oge mamawa batu asahan. Aduh bingung neangan kolot nih hese ditingali dina kaca kancana hese. Aduh nyalah aki capek pisan pugugu ke onyet arek milu hees we di dieu sapeuting wae mah yeuh ceuk Sirbing beri jeung ngagolehe luhureun akar caringin. Ya atuh. Didik neangan heula amparan. Jeleng eta monyet kolot teh ngagejeleng ku gulantungan we dina tangkal-tangkal les we teu katempo. Tapi teu lila kurunyung deui beri bawa daun anu rarubak deui daun nanahaon. Da ampir sarua jeung samak gedena oge. Nyaan sato oge boga rasa mulang tarima kawing teh padahal make ewok teh ukur waruga monyet tapi nanya Sirbing ngomong sakainget antuk nama perem tug nepikeun ka kerekna arat nepikeun ka isuk-isuk Sirbing atuh hees hudang-hudang sote atuh dume eta we karasa awakna karasa tiis ku cai ibun. Aduh bet teh karasa sare teh asa kakaraeun teuing menikeun katibra. Sirbing gagerenengan sorangan beri jeung liat gong cingogo beri jeung gigisi barang retek kagigireun ka tempok kumanehna aya cau saturuy meni geus asakna tangkal teh atuh malah aya buah sagarupa meni balatak meni geuleude jeung arasa ka embun menikeun ka seungit antu saha nu nencau di dieu jeung aya buah sagarupa geuningan. Mageus ujang nah aja keur ujang sok we kadinya Cuang lumayan keur mumuluk. Eta ki ewok teh harita ngomong horeng si mana horeng geuling ki ewok sakadang monyet mandahna anu gede jeung buluna rawun anu mamawa bubuahan kadinya. Angin gunung ngahiliwir nebak kana tatangkalan pating korosak pating keresek dauna jiga nu ngagupayan. Kaayaan alam harita di tengah leuweung luang liwung anu arang kasaba ku manusia. Di luhureun tangka kayu monyet jeung lutung katud surili pating kuntayang. Sili udag jeung pada baturna. Gandeng ting caruit di sarana pating cerewet pating salegrok. Dina kaayaan kitu di sisi wahangan anu aya di piluweungan eta aya saurang manusia anu keur diuk dina batu anu nemprak tonggongna nyarande kena tangkal kai jiga anu genah tur tumanenah katemponna teh bangun anu lugina
kanon peperuman hayam ngarasakeun hiliwirna angin nubak kana awakna. Karasa matak seger jeung tiis mepeskeun ngerasa hareudang. Oreng si manaho oreng si Rebing harita teh geus tepi kadinya lumampahna. Manehna harita keur ngaruhkeun kacape. Sabada apruk-aprukan maluruh laratan nu jadi indung bapana. Dilakulila mahareup atuh si Rebing harita peureum. Teu kuat ku rasa capek jeung tunuh jiga nama. Barang manehna keur peureum logodor kahareupeunana aya oray munikeun kasadua-dua. Nu hiji awakna hejo, nu hiji deui mah hideung munikeun kalestreng. Ari gedena sagede-gede tangka jame, panjangna aya meureun kana 3 meter mah. Anu hideung mah atuh jeung palabah tarangna moncorong hurung jiga aya lampuan. Ari nu hejo tarangna make mahkuta sarua hurung di matak serab nu nenjo. Lakadalah. Ieu kenyang manusia anu keur diteangan ku urang teh. Gusti Prabu, Cek oray anu hideung ngaranna Ki Sanca Ireng. Ari anu hejo daya lian ti rajana oray Sanca. Anu ti heula kungsi dielehkeun ku Rebing dina mangsa perang jeung Raja Maung Lodaya nyatana Ki Coreleng jeung Ki Belang baheula. Ngaranna Ki Sanca Banyu ngarahan raja eta oray teh. Ngahaja atuh kadararinya jeung guruna nyaeta Ki Sanca Ireng anu maksudna mah harek males pati ka si Rebing dumeh patihna dipaehan ku si Rebing waktu tadi. Teh seneangan manusia Rebing teh. Tuh, tingali gegebirna Rebing duanana ge. Kumaha rek langsung wae dipaehan. Mengpeung manehna keur hes. Cek Ki Sanca harita menta parentah ti rajana. Halus nama mending kitu pati. Anu penting nama ieu mangkulu kudu modar paduli teuing di bongohan oge. Pokna Ki Sanca Banyu nandeskeun. Tapi sabot keur kitu anak cakakak kitu kangen Ki Sanca Ireng. Katut Ki Sanca Banyu kadenge aya nu seuri menikeun ka ngagagak. Sorana nepikeun ka eundur. Sasatuan anu aya di dinya oge kabeh nepikeun ka bira talumpatan. Monyet tutung surili jeung sajabana ting cerelrep ting guntayang naranaek ninggalkeun eta tempat. Aya anu tulung-tulungan da gogwakan atungan surili anu kalakah milu seuri teh ting jirihil. Kulayun tahangkal caringin. Atuh nu dua deui pohara kaget jeung ngaruwaseun deui barang maranehna ngareret kanu keur seuri. Didinya keur ngajega hiji makhluk anu pangawakan jangkung badag. Beungeutna jiga buta hejo, untuk ranggeteng sihungna ge meunikeun ka lancip, matana bolotot hurung molototan ka maranehna duaan. Dasar oray kadut licik sia mah. Pangecut sia kehed. Bawani kanu keur hees. Na teu are rahasia ge. Are kelaku curang jiga kitu. Cek eta makhluk. Dutayalian iwati ti basangkal. Rajana genderuwo anu aya di leuweung eta. Manehna kaasup salah saurang patalukan ti si Rebing anu ti heula-heula ngancurkeun nagarana katut rahayatna ti Jeluk alias Guguk Gancana. Manehna geus janji bakal bumela ka si Rebing lamun segiji waktu si Rebing kaancaman pati jiga nu kiwari keur kasaksian. Sia. Urusan si ajeng ieu manusia anu ngaran si Rebing. Hilik ninta sia kaditu. Bisi di perenan sia kuaing, di ciduhan sia kuaing. Cek Ki Sanca Ireng nyorongot atuh harita ke kaki basangkal. Malah jeung ngancam-ngancam rek maean sagarupa. Dasar oray kadut. Geus bautannya. Umur oge ukur sababaraha poe deui. Sia teh geus ratusan kali sia wawaleg ganti
Perah sia. Masih kene songong na capek tisor. Lawanan aing lamun heueuh sia gablek pangabecus. Sia aing seurik jadi batu. Cik basangkal mah panas musuhna. Bade ngagak-gak seurik menika peteungna teh meuni ampul-ampulan. Nepikeun ka pating dorok-dok datang kalan aya di dinya oge. Ku hebat-hebatna auhan tanaga jerona atuh ki basangkal. Atuh lain deui nafsuna ki sanca ireng teh sabrot. Sabrot harita kena oge atuh cenah sungutna nyebrotkeun seuneu anu ngagulung jiga bal buliter. Langsung kena pisan atuh kana pingping ki basangkal. Atuh ngajegur we pingping ki basangkal teh kahuruan. Nagugudug seuneuna ge. Wayah kurang ajar sia bulu bitis aing beak goblok. Aduh ngabongohan itu si goblok. Kitu cek di basangkal reuaseun. Terus we atuh niuk kepah-kepoh seuneu dadak sakalari galusos dewe. Teu seuneunan deui ngeles seuneuna ge. Sukuna oge teh tapak-tapakna urut kaduru. Atuh geur we ki sanca ireng teh jeung ki sanca banyu ngaraponan ka ki basangkal. Kaayaan lebadinya jadi saheng ngaguruh teu puguh dedengan. Tatangkalan anu kagalai loba anu pating borobot. Aya nu rarungkad, anu kelut jiga anu taya kacape. Tiluanana sarua pada kuat maklum sarua bangsa siluman. Ki basangka dirempuk ku dua orai. Dina kayaan peragot kitu Sirebing anu keur sare. Manehna jadi brai beunta jigana bae kagandengan kunu keur garelut teh. Keur ngadu jajaten. Terus manehna nguliat gek diuk bari gegisik. Saha itu? Jiga-jiga ki basangkal geuning. Ari itu aya roai. Aya orai sadua-dua. Sahanya? Cek Sirebing ngagerendeng panon neuteup anu keur lagot galungan. Heueuh anu itu mah aing inget Raja Siluman orai teh tah. Tapi anu hiji deui mah asa teu kungsi panggih jeung aing lah. Keun bae lah. Mending SD ah. Goredag deui we harita Sirebing ngagoredag deui teu malire kanu keur ragot tarung. Dila kulila mah katempo ki sanca ireng jeung raja kateter jajaten ku isap basangkal. Sabaraha kali maranehna beunang kateungeul jeung ditajong ku basangkal. Nepikeun ka akhirna mah maranehna lusles dua siluman orai teh. Ngaraleungit teuing ka mana jo leungit we di eta tempat. Jigana bae marabur teu kuat ngayunan pangawasana ki basangkal. Gancangna carita. Sanggeus nganuhunkeun ka ki basangkal mah Sirebing lunta deui di eta leuweung. Niatna keukeuh nyaeta nuluykeun maluruh indung jeung bapana. Di setengaheun ngalampahan di perjalanan, Sirebing harita papanggih jeung patih angkara geni, patihna Prabu Raksa Langit. Di kerajaan awun-awun teh anu talian nagarana Sirebing alias Raden Ragalangit. Aduh, janten kieu Raden. Tuang Rama tengah aja ngutus pun paman pun mang. Kanggo ngawartosan ka Raden dehna tuang ibu sareng Rama Raden anu aya di alam manusia. Ayeuna parantos aya di karaton kasep. Janten Aden kedah tong hariwang deui. Ulah apruk-aprukan medarian deui. Saraya met ibu Rama Aden teh. Ceuk dipati angkara gede nerangkeun maksudna. Aduh. Lain telepon ka kuring. Nyetalah. Hese lah milarian etananya ubarnya. Ubar naon? Nya lah. Etananya tak pada gingesiannya duh. Tebih. Aden.
Nah, apa di mana atuh Paman Patih make ka dieu? Kula keur nyangan indung Bapak. Terus di mana panggina atuh eta indung Bapak kula teh? Bat kula wae geuningan ngarasa taak pikeun maluruh indung jeung Bapak. Geus beng ka ditu beng ka dieu teu kapanggih laratanana bae. Arek ditelepon da teu mawa Bapak kuringna kalah mawa batu asahan banguna. Aya. Tah eta kelemahan bangsa manusia mah Den. Nya oge Raden teh diwaris rupi-rupi ilmu kasaktian. Boh ku Tuang Rama, boh ku Paman Patih anu langkung hebat sirang aheng mah nyaeta Eyang Kuncung Peteng. Tak kumaha nya tapi ada wujud Raden apa nuju aya dina wujud manusia. Ari manusia mah teu tiasa langgeng jiga bangsa urang. Istilahnya teh sok kakeunaan ku sifat owah gingsir. Nya kula oge paham kelebah dinya nama Paman Patih. Sok dongengkeun di mana kapanggihna indung Bapak kula? Ceuk si Rebing keukeuh penasaran. Hayang nyaho cenah di mana kapanggihna indung Bapak manehna? Oki Patih hadita. Upaman kabanyak nama Aden. Terus ku Paman Patih? Jauh di malan, di aya we di tengah leuweung watesna teh di wates nagara Siluman Beurit. Sareng Siluman Ajig. Tuang Rahma sareng Tuang Ibu teh ayana di nagara Siluman Beurit. Pamit kalepat mah anu rajana teh ke ganol-ganol kitu. Oh. Pantasan atuh ari kitu mah. Terus maksud Paman Patih arek kumaha ayeuna? Alah. Teu kumaha Aden. Sakadar ngawartosane wungkul ka Raden. Supados Aden reug-reug teu apluk-aplukan deui. Tah kitu. Nya syukur atuh heuh teh mah. Indung jeung Bapak kula geus nyampak di ditu. Jung we ayeuna mah geura mulang deui ka nagara. Bejakeun ka Kanjeng Rama sareng Ibu. Salam baktos we kitu. Ceuk kulanya sabab kula mah moal bisa mulang deui ka nagara. Geus betah-betah bumen-bumen nyatana jadi manusia. Ceuk si Rebing nanggerakeun paniatanana. Ayah. Ish. Aden. Naon? Cekenging kitu, Ceng. Ih. Teu meunang kitu, Ceng. Pinaheun cayagu dibisaan eta manusia ngarangna. Raden. Sanes bangsa manusia anu saenyana. Dina hiji waktu mah kedah wangsul deui ka karatona Den. Ceuk Patih angkara geni. Rada riwas oge ngadenge pamadegan Raden Ranggalangit alias si Rebing. Jika kitu mah komo dilemu sekadangun ku Kanjeng Raja. Keke. Lain bangsa manusia anu sebenerna kumaha ari Paman. Apan kula mati or oge tapi jadi bangsa manusia. Normal ngaliwatan dijerukeun ku indung kula. Jadi pelebah mana lain manusana? Cisok. Ulah gitu Ceng ah. Hehe. Den, sing emut. Sing emut kana jati diri Raden. Ki Patih beuki ruasin. Ngadengeh kekacapan kitu ti si Rebing. Es, kula ayeuna arek nuntaskeun heula balitungan jeung musuh-musuh kula. Engke lamun geus rengse pasti kula arek ka karaton. Rek sakalian mapageun indung Bapak kula. Damal betaheun lila-lila cicing di nagara langit mah atuh. Da moal aya sawah jeung kebon di langit mah. Sakalian hayang udud oge pan. Moal aya warung merenam. Sok. Tas pan kaula mah pangnanyaho kana HP teh handphone disebutna teh iPhone urang manya. Lain iPhone, handphone. Sok aya Googlean jeung YouTube. Tah didinya kan ieu ge kedarangukeun. Ngan kade poho subscribe-na tah. Terus atuh naon like, share tah. Kitu. Cag atuh heula lalampahan si Rebing urang tunda. Insya Allah kaharep kasempeur deui ayeuna urang balik gande ka Ki Boronjong.
Raja Jin anu kiwarigeus gede hate boga gunung panangeuhan nyatana anak nanu katalah Raden Gemlong teh alias Raden Weling anu satutasna nyungsip pangarti nimbah pangabisa guguru ilmu katimulan kagagahan jeung kasaktian ti kersana eyang kuncung peteng. Raden Gemlung atuh geus boga rasa ujub moal aya makhluk naon bae oge anu bisa nandingan kana kagagahanana. Sawatarana eta Ki Jelu alias Gugug Kancana jeung Ki Gano siluman beurit jeung Bah Wikanta. Maranehanana teu incah ka mana-mana deui terus cararicing we di karatonna Ki Boronjong. Puguh we maranehna oge dasarua boga tanggelan anu aya ti Ki Weling teh. Harita sarerea ke aya di jero karaton keur babadamian kumaha carana sangkan bisa ngarubuhkeun Sirbing. Sahubungan jeung kahayang anu jadi bapana nyatana atuh hayang malaspati ka Sirbing. Bah Wikanta jeung Gugug Kancana nya kitu deui atuh siluman beurit rajana. Sarua boga niat nu sarupa. Hayang maehan Sirbing meuni keukeuh. Da maranehna mah atupan geus puguh saurang oge eueuh nu mampu pikeun ngayonan kana kagagahan Sirbing. Ki Boronjong sarua deui geus puguh hing ti baheula oge munak-munak bae ka Sirbing teh. Nyata tu elmuna henteu cukup ari kudu ngayonan Sirbing sesoranganan mah. Apan waktu Bah Wikanta waktu urusan tumbal teh oge manehna nepikeun ka dicarekan lak-lak dasar ku Sirbing teu ngalawan da teu wani teh. Iya, ngamimitian anak urang nyangan Sirbing di atuh Kanjeng Raja. Ceuk raja beurit harita bari jeung neuteub ka Bah Wikanta katut ka Ki Boronjong. Ngan kapiheulaan omong ku Bah Wikanta. Iya atuh Gusti. Bah Wikanta oge meh bareng kituna teh jeung Ki Gugug Kancana. Kumaha si Raden wae kula mah? Da sagala rupana oge kumaha anak kaula mah. Nyatana Raden Weling. Ceuk Ki Boronjong bari jeung ngareret ka anakna. Ngomongna kitu teh dines ayeuna mah. Teh duak dewek atawa uang aing teuing. Eraeun bereunannya ku anakna pan manehna kasebut raja. Ayeuna mah waktu nu tangtu wanci nu pasti pikeun ngabinasakeun manusia nu katalah Sirbing. Moal aya nu bisa ngelehkeun lintang ti kula pilawaneunana Sirbing mah. Ceuk Ki Weling suaban pisan ngomongna. Ya, hade pisan ya. Ari kitu mah sok atuh ah. Tidak siap-siap sare ayeuna urang init. Ceuk Ki Boronjong nitah tatan-tatan ka sarerea. Gancangna ieu caria leugeudeut harita kede oge sarerea ararindit ninggalkeun eta karaton cenah deuk maluru Sirbing waktuna balitungan. Ki Weling sabatur-batur geus araya di setengahing leuweung tempat anu biasa dipake ulin Sirbing. Kitu sakanya Ki Boronjong katutu sejena. Da Sirbing mah tara ingkah di dinya we panguliranana ge. Parabah mana tempatna manusia anu ngaran Sirbing-rbing teh. Kanjeng Rama? Ceuk Ki Weling bari ngareret ka bapana. Panonna raret-tere sebududing eta tempat. Estuning pigagilaeun eta ku gedena panonna teh. Biasa anaking da sok di dieu ngajadogna ta si wawalak. Beungeun pan sok di leuweung ieu nya. Kanyoy. Jaluk we ganja. Ceuk Ki Boronjong mentah ngaheukeun atuh kanu tiluan. Sumuhun pisan Raden. Da cara kamamana deui Sirbing mah. Teu wawuh jeung jelema eta mah. Ceuk Bah Wikanta anu nembalan harita diheueukeun ku nu sejen. Mana geuning eueuh buah keur nyabah.
Aduh, bosanan piraku ngajedog wae di dieu mah. Bisa wae pan. Cek kiuling harita teh beri jeung rara teret. Ya, juga itu. Pamit itu mah. Tapi da nyaba kamanya da cara kamamanya sakacarang abah mah. Cek bah pikanta di harita ngengklokan. Pok di beronjong harita. Ay abah. Pohonnya abah mah ya. Serebing teh cek beja nu bisa dipercaya mah cenah manehna keunyangan indung babanya. Nyuci heula diculiku. Raja beurit cenah atawa ku bugugang kancanya. Kitu nu kajenge mah. Iya. Waduh pastina si Rebing teh. Keur abruk-abrukan ari kitu mah kamana buat inditna ieu. Cegugu kancana ayeuna mah anu milu mairan. Sajongjongan sarerea eueuh nu ngomong deui. Ki boronjong oge can wani nyieun kaputusan tapi teu lilapok kiuling harita. Cik urang tempo dina kaca sangkala balung. Pasti bakal katempo di mana-mana tah. Manusia nu ngaran si Rebing teh tah. Wargi-wargi Mang Dedi anu terbi, bara-baraya Ki Sunda anu aranggang. Demi kamajengan Mang dina mangsana ngamumule budaya Sunda. Panuhun, 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 panuhun luntur manah ti kaum dangu sadayana kade hilap. Like atana subscribe oge share. Tanapi komen kade hilap lo. Gambar lonceng na toelnya. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosan anak mangga orang Bandungan di caritana. Maklum anak raja atuh harita sakilat oge bre katingali aya si Rebing dina jero HP. Ulah sangkala bolong paeuntan Raden aduh sanes sangkala balung eta mah. Raja beurit beri jeung cat-cat cit-cit nanyakeun asa kakarang abdenge manehna mah aya pusaka anu ngaranna Sangka Balung Sagarupa. Geus biasa ieu teh aneh da mah. Saraya oge nyarahun. Ngan anu kitu teh kudu make pulsa cenah. Mulina ge ka jelema dihanapkeun na manusia. Da pusaka sakti diongkoh. Moal aya duanya lah. Cicing maneh mah beurit. Tong hayang nahon lah. Barina ge ngajedog. Bop dikitukeun ku si Kiuling mah. Si Gandol Jempe dikitukeun sakusarea namananya cumarita deui kalakating haruleng. Ku si Kiuling atuh ngaluarkeun hiji bungkusan tina saku kampretna. Terus dibukakeun anak breh ku sarea katempo hiji barang anu rupana teh jauh jeung talenan. Paragi suksak siksik di dapur. Aya nu gede, aya nu leutik. Rupana teh hideung dikageuleuheun jaba digemrong sireum deui. Tah. Ieu pusaka Sangkala Balung. Ari Sangkala hartina tarompet, ari balung hartina tulang. Jadi awas sangkut pautna antara hartit jeung ieu ngaran pusaka jeung wujudna katut kasiatna ge. Dan da jiga tarompet jeung da lain tulang deui dijieuna ge. Cicing jadampe caricing. Ulah loba tanya sok deuleu ku sarea. Satung kebing langit satang raking jagat.
Ti kaler ahung, ti kidul wahung, ti wetan rejeng ti kulona sarua. Kula menta dedemit, nu ngageugeut ieu pusaka. Tuduhkeun tembongkeun. Jang derikeun diri manusia anu ngaran Sirbing. Di mana ayeuna? Aing robet yo. Robet juga na yo. Cedekeun hurung deui. Aduh. Kantun kamaha jodoh teh. Cingan arek dikarieukeun tah. Kana YouTube sugan. Tah yo. Ngaloding di goblok. Parat ki uling apat kenjang jauhkan. Lila kulila mah brai. Harita teh sinyalna alus. Ya pusaka nu jiga talenan. Eta we ujug-ujug brai we rupada jadi bodas. Lila kulila bre katempo. Usarea aya wujud Sirbing. Keur merongkol handapeun tangkal caringin. Aya manggeus di pulsaan. Corobet deui ta ieu. Sirbing teh nya kela. Tapi di mananya? Cek diweling nyadak nyidik kada tempat anu keur dipake sare ku Sirbing. Bah wikanta harita gambe tos aya gambar kitu mah. Sakacarang abadina leuweung paling oge di leuweung aya 5 acawa genep tangkal caringin. Nyaon hesenya urang pabal we hiji-hiji atuh. Keun ku abah urang duduhkeun. Cek bah wikanta ngasongkeun pamanggisna. Benar. Bisaan jelema teh aya urang kantun disebut siluman teu nyaho. Aduh, akur jeung uing mari kitu mayo. Tapi oge uing rek ngomong kitu ngan kaburu kapilaan ku sawah. Cek sigan pipilueun jigan heueuh we pada mung ele. Geus ah. Yamun eta tangkal caringin nu aya di leuweung ieu. Biasa alam dunia teh loba tangkal caringin teh tuh. Cek Ki Boronjong ngedalkeun pamikiranana. Henteu Kanjeng Rama. Memang ieu tangkal caringin nu aya di leuweung ieu. Da moal tebih-tebih jarakna oge tuh. Mangga buktoskeun tah ieu tah. Gamarna oge dina tatakan. Ya iki tuh nyaman. Ayo atuh ah. Urang teang deui we. Urang gancangan supaya gancang kapanggih. Cek Ki Boronjong ngajak buru-buru ke anakna jeung anu sejenna. Atuh bring we eta makhluk-makhluk anu beda-beda wujud teh ngalabring beruka sakur tangkal caringin. Rek panggihan Sirbing cenah. Kebatu mampahna siuling jeung anu sejenna. Maranehna anu keur maluruh di mana ayeuna Sirbing anu nurutkeun kaca sangkala balun. Anu jiga tatakan teh pusakana kiuling. Jelas pisan Sirbing teh keur aya di sabudurning leuweung eta. Keur aya di handapeun tangkal caringin kitu nurutkeun kaca sangkala balung anu dijieun tina talenan. Atuh sarea muru kaungga tangkal caringin. Da bener cek bah wikanta di leuweung eta ukur aya 5 tangkal caringin teh. Tapi kanyataanana sanggeus kabeh didatangan Sirbing can kapanggih keneh bae. Padahal ada geus eueuh di tangkal caringin di tempat eta mah. Aya ngageung eueuh anyaking, cek Ki Boronjong nanya ka anakna. Dina mangsa harita keureuh darariuk ke dina akar tangkal kain. Pok bah wikanta nya Raden. Bening teu aya. Padahal datos teu aya deui tangkal caringin di leuweung ieu mah. Cobi ah. Jeung ade dina HP tah. Bisi lepat buah sanes tangkal caringin panginjan. Bisi tangkal waru. Cek bah wikanta nyanyahwanan. Hayang ngayakinkeun. Kanu sejenna mah ngan ukur kitu we pating palancerong ka Raden
Gemblong alias kiweling teh. Kulantaran teu paraduguh kitu po kiweling harita. Wah, masalah. Ya mah lain pusaka otak-otek ya piraku. Make jeung salah sagarupa. Tuh, merek nage Samsung. Cek kiweling, kituna teh bari jeung ngaluarkeun pusakana dina buntelan. Nah, bisa wae meureun pas urang kas Dario. Si Robing anu geus ngaleos deui. Jigana kitu, pipiliunnya gerakeun pangampanggih uing mah. Ya, benar bisa jadi gitu. Tapi hayangnya urang deuleuh heula ku kaula. Cek Raden Weling bari blak mukakeun pusakana nu tadi teh. Jeung sabaraha kali dikaluarkeun memang resep deh loba fotoan. Jeung sagarupa aya hayang nanyakeun naon hayang nanyakeun nyieun tempe nyahoeun. Di ladangan ku mesin eta teh. Jika tadi we eta pusaka teh sanggeus dibacakeun jang jawokanana. Ana breh jirim serbing ka tempo ku sarea. Manehna teh keur ucang angge luhur rendahan tangkal caringin. Si Gelo ngagawekeun kain puguh. Nya serbing tuh. Geus aya dia tangkal caringin tuh. Entong dipencet tengahnya kana foto teh. Hayang neuleuh we atuh aing. Muntong. Ya, urangna anu teu telik henteu ditempoan ka luhur. Nya heueuh atuh ari kitu mah hayu urang tempo di ka ditu euy. Anjeung Raja Boronjong harita cungkeuleng cengkat. Atuh teu loba diomong sarerea lumampah dewem uruh ka tangkal caringin anu tadi geus didatangan. Apaan tadi mah katenjuna oge keur hees. Tah si bobongok serbing teh. Ya handapun tangkalna. Lain keur ucang angge. Cek guguk kancana kereneng harita bari jeung curang cireung. Gancangna ieu carita sanggeus sarerea anjong ka hareupeun tangkal caringin anu pangtungtungna. Bener we ayeuna mah ku sarea katempun. Yen di luhur aya anu keur ucang-ucangan bari jeung heheotan sagarupa. Malah kuleuweuh keur kitu bah Wikanta. Rebing, turun sia. Kudu nyapekeun sia kaing. Bah Wikanta ujug-ujugan tawang we manehna nyarekan bebeakan ka si Rebing. Gede ayeuna mah kawanina da boga deking cenah kiweling. Kawanina tambah ngagedur deui. Sedangkeun anu di luhureun tangkal caringin jongjon we jiga anu teu ngadenge. Kalakah kadenge kerek jiga nepikeun ka sare berenang. Itu si goblok kalakah molor. Dasar mangkeluk turunan setan sia. Sugan macik peleng paling pengen kalinya euy ku si lain ganoy. Cek Ki Boronjong. Katara bangun anu gemes pisan. Elah, urang babet dah guduk wabah yuh. Cek Bah Wikanta bari jeung blower manehna maledogeun batu sigede peureuh ka pelebah anu keur kere. Tapi dasar apes eta batu teh pamaledog teh kalakahkeunna kana dahan. Atuh jadi malikan eta batu teh kanu maledogna. Nah atuh. Aduh, ayah, aduh. Anak goak teh harita Ki Gano ngagoak. Sabab eta batu ngadonkeunna kana sirah menik nepikeun ka Buncunur. Ari si Abah harita kalakah curang cileung. Aduh, ampun we ganyol, dalin ngahaja. Ayo, malakah ngababet kauin aju. Iya panuin dia raja. Yang aja nuku raja siluman beriga. Ayo, Ish, nah ya raja lewe atuh di. Ki Gano harita kukulutus beri usapan sirahan anu Bancunur. Hampura we atuh jaja. Dalin haja atuh abage. Eta ge bebengok si Rebing teh bangkawarah duh. Atah ados ya.
anu kitu teh mah hampurannya. Bah Wikanta asa ruas kareureuhnakeun. Beuh, ai mah nya kudanya haon ya Jowi Kanja. Awas lain jelema wae anu ngabogaan ilmu jeung maledog sagala rupa. Apaan sia teh di alam manusia maka kawentar luhur ilmu. Nya asanya teh jiga bolon wae. Ki Baronjong harita melotot ke Bah Wikanta. Bah Wikanta oge teu wani nembalan da rumah salah. Gus, Bang Gus. Moal aya tungtungna tuh. Kumaha ieu teh? Ka mana karep? Wae teh, sok, bro. Barang keur parearea omong kitu. Celegedeg Sirbing teh geus tangtung we ngajega ditukangin kiuling jeung batur-baturna. Rek naraon atuh nareangan uing teh atuh. Mending ngagaranggu we. Uing teh keur ngeunah-ngeunah hees. Cek Sirbing bari jeung nulak cangkeng. No, jadi sia manusia anu ngaran Sirbing. Manusia letoy jeung caludi kitu. Naon anu matak dipake sieuna? Sakali najong ge peraku teu bantu nuruh huluna. Cek Kiuling meni nguntup pisan barang nincak barang ningali atuh ka Sirbing. Ngadenge kitu pok Sirbing harita. Goblok. Ngahina teh sia ngaranna. Nah parasa sia teh kasep. Sakitu banget jiga kebo urang nyatu. Saha sia teh? Datang-datang ujug-ujug ngacabruk teu paruguh. Cek Sirbing panas ngadenge ucapan Kiuling kitu. Ngaledek ka manehna, tapi barang ngareret atuh ka nu sawatara deui. Nu sawarehna deui Sirbing atuh geus bisa ngajudi. Pasti eta makhluk teh tanggelanana Bah Wikanta jeung anu sejen-sejenna. Sabab Sirbing oge teu bireg deui atuh ka Ki Baronjong jeung ka si Ganol mah. Nya kitu deui atuh ka Gugug Kancana. Eta kabeh mangrupakeun musuh satru bebuyutan. Paingan atuh. Jadi sia teh tanggalanana nya si Baronjong, jin kafir. Anu eueuh kabegug. Cek Sirbing deui atuh puguh we ngadenge nu jadi bapana diesek-esekeun kitu ku Sirbing. Lain deui anakna atuh katelah siuling adat. Setan sia. Dasar hayang modar sia mah. Sia teu apal ka aing. Aing nu katelah Kiuling putra Kanjeng Rama Baronjong. Nah hina ka bapa aing sia sarua jeung ngahina ka aing. Mantong sari sia. Teh hayang apal aing mah deuleu. Ai sia saha oge teu naon sor. Gerak katurukeun pangabecus sampean sok. Sameme aing modaran bapa sia katut si Wikanta jeung nu sejen-sejenna. Sok. Sirbing teu eleh garang ngomongna berjeung malotot ka Siuling. Ujug-ujug sebrut teh Siuling harita narajang awakna ngepleusat rek nembrag ka Sirbing. Silang Sirbing luncat ka luhur bari jeung ngababadkeun sukuna dipake najong sirahna Kiuling. Tapi Kiuling oge rikan nyoloyongkeun awakna kagigir. Gubrang awakna harita kena nepikeun ka nyuksuk kana taneuh. Aduh. Kabawa ku tanagana sorangan jika nama. Kore jati Kiuling ti hudang rengkenek masang kuda-kuda. Panon hurung di sihungna bari jil kabeh palam manjangan. Estuning matak soak anu pikeun anu borangan mah. Sarerean nyalingkir tidinya sieun ka barerang bisi aya ajian nyasar anu matak nyilakakeun kana dirina sewang-sewangan. Anu gelut harita beukiragot sarua pada embung kapiheulaan abar. Kiuling atuh memang elmuna teu bisa dianggap enteng. Lamun seug lain Sirbing anu jadi lawana tata di oge atuh geus kudu nemahan pati. Sabab naon sabab ajian-ajian anu dipibanda ku Kiuling lain ajian nu atah-atah. Kangaranan gemlengan eyang kuncung peteng. Manusia anu satengah siluman anu ngageugeuh di patapaan kapatengan. Muah, membantai Mas Sirbing.
Nah sia teh sebenarnya semuanya warugan juga kitu patut ngabogaan ilmu pangaweruh nu hampir sajajar jeung aing. Ki Weling harita bari ngomong kitu beri mencerong ka Sirbing. Bangun hayang apal saha sebenarna ai Sirbing. Lamunnya masih ngerasa gagasa Ki Mandraguna, ngerasa hebat. Sepuduna mah atuh geus nempuh kita dikeneh euy. Saha diri aing anu sebenarna? Mata bolotot tapi juga butak bo. Dan nenyot sia mah kaing. Tembak Sirbing sorana ngadadak jadi robah, jadi gendem tur inung Wibawa. Nyatana atuh jati dirina si Raden Raghalangit alias Sirbing mimiti kaluar deui atuh dina jati dirina Sirbing. Sok kaluarkeun sia Weling. Aing ye Raghalangit. Ayo tuluykeun. Ngadenge kekacapan Sirbing kitu sareang rasa kaget. Ngadenge perubahan anu sora anu sikep jika anu kitu jirimna Sirbing. Bahwikan tamah komo manehna maka akara harita nyaksian. Sabab kan sakanyaho manehna mah Sirbing teh sarua we jeung budak kololeho anu sejenna. Perkara boga kaluwihan eta mah kebenaran atawa kaancikan ku siluman we kitu pamikirna bahwikan tak ngeunaan Sirbing. Ngadenge kitu eta Oray Wuling alias anakna Ki Boronjong. Asa kainget rakatak kreup manehna atuh meureumkeun panon katempo bibirna kunyam-kunyem teu mapatkeun jang jawokanana haon. Sabot kitu brai-brai panonna dibentakeun. Gebeg. Ki Weling harita ngagebeg sabab jelas ayeuna mah dihareupeun keur ngabedega saurang satria gagah sakti nu pinuh ku wibawa. Nyatana wujud sajatina Sirbing alias Raden Raghalangit. Akhirna anu tarung beuki ragot bae. Sarua pada saktina sarua pada ahengna. Sirbing anu geus salin jirim jati dirina jadi sajatina Raden Raghalangit manehna harita. Bener-bener hampir kawalahan ngayonan kasaktian Ki Weling. Teu kitu lamun teu Ki Weling mah geus nepi ka jucungna ngalap ilmu penemu ti Eyang Kuncung Peteng. Sadangkeun Sirbing atawa Raden Raghalangit ngan saukur sababaraha waktu anu singkat miguru nyatana ka Eyang Kuncung Peteng teh. Tapi sakumaha jeung naon kungkung diucapkeun ku Eyang Kuncung Peteng ti heula geus moal bisa dipondah deui sabab Ki Weling jeung Borongjong geus ngarempak anu dipahing ku guruna. Nyatana dina mangsana panggih jeung bahwikanta katut Ki Ganol Raja Belit jeung Gugug Kancana teh waktu harita eta nu ngajadikeun pangapesanana Jin Weling dina waktu ayeuna. Nya dina hiji kasempatan Raden Raghalangit alias Sirbing geus hasil ngaragrageun lawan-lawanna. Kalawan make ajian anu sabenerna Jin Weling oge leuwih ti heula mibanda kana eta ajian. Tapi nya ceuk tadi teh keukeuh we pimeunang. Sakujur awak Jin Weling aja dileles. Teu bisa ngutek-ngutek curugna acan. Atuh barang panarajang Sirbing nimbrag deui kana dadana. Harita kene oge atuh awak Ki Weling amburasut papisah ngepru jadi lebu. Nampo kejadian kitu atuh ningali kana kaayaan jadi anak. Kanjeng Raja Boronjong anu jadi bapana manehna teu tega nempo anak nasibna nepikeun ka kitu. Geus teu nulih deui ka Sirbing teh saha. Ngan sabrut we manehna oge narajang ngagempurkeun pasangan leungeunna tangtuna oge ngerahkeun sakabeh pangabisana. Tapi da memang lain tanding sagebrakan oge Ki Boronjong kelah ngajenghak awakna mental. Satuluyna atuh nasibna teu beda jeung nu jadi anakna. Awakna hancur jadi lebu. Ku kasaktian Raden Raghalangit alias Sirbing. Tinggal anu tiluan nyatana Ki Jeluk alias Gugug Kancana jeung Raja Berit nya kitu deui bahwikanta.
Nyaksian kejadian kitu setik oge maranehna eueuh karep pikeun maraju. Hatena ujug-ujug muriding soak nempo kayaan kitu mah. Ujug-ujug barongbang we tiluan oge lalumpatan. Teu ngarolet deui ka sieu. Weling katut Ki Boronjong anu awakna geus jadi lebu. Sok arek lompat ka mana sia? Dademit. Jahat sia. Belesat gunungan sinar hiding hanteu ngagulung di jumantara ngablesat kaluar teh dampalingna si Rebing atawa Raden Ranggalangit. Beledug geuna pisan kanu keur lumpatan. Anu ku eta gulungan anu hiding akibatna lain dero engkahna. Anu ciluan saharita kedugi awakna lancur jadi lebu. Sang nasib jeung Ki Weling katut Ki Boronjong ti heula. Sanggeus kitu mah leos we Ki Rebing mah harta kene oge alias Ranggalangit ninggahkeun eta tempat. Deuk ngajugjug ka nagara awun-awun, nagara sajati manehna. Nyaeta nagara kerajaan nu aya di lapisan langit anu kaopat. Nu dirajaan ku bapana nyaeta Kanjeng Raja Prabu Langit. Si Rebing arek mabageun indung bapana anu di alam manusa teh nyatana atuh Mang Armin jeung Bisumi. Anu ayeuna keur nyecleng aya di nagara awun-awun. Sabada ditulungan ku Mahapatih Angkara Geni di nagara siluman ajag nagara Ki Gugug Kancana. Alhamdulillah. Rupina carios Rebing dicekapkeun mung dugi ka dieu bae. Bobili salam ti simkuring bedarkeun ieu carios kirang tata sinareng titina. Kirang dudugana sinareng priyogana lah. Anda kak lepat sila ande prok lepas emok. Langkung sahur bae carek daulah kirang hapunten nya. Ulah tadi sompet daun keun meuli lah para warginya. Sadayana ulah kirang-kirang pangapunten bae. Oke, bebili aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa kasindiran lakuning perlampahan sakali deui simkuring atuh Ki Gun lah salaku anu ngarang sareng anu ngodongengkeunana mugi nawaku pesan jamar pangampurana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lo nya. Sok sanaos sarcariosna matak ripuh kamang. Insyaallah lah kapayunanya. Ya tamang gadong ngagurayot bisi padasun ka mana cenah mah di dieu mokeun carita deui. Kitu ya. Aya kene oh Mang ya aya kene. Atuh dulunya jeung kantur jeung tepang deui dina mangsa katut acara anu sarua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.